Atuh upami kitu mah aya 3 Allah. Upami 3 Allah mah sanes Allah. Margi mun nya Allah aya 3 sanes. Numutkeun Ulangan genep ayat 4 mung hiji-hijina. Ngan eta-etana. Sanes hiji pribadi atanapi nyamar janten ngagaduhan pameunteut tanapi ngangge topeng aya 3 sanes. Namun hiji hakikat 3 pribadi. Allah Rama, Putra, sareng Roh Suci.
Sampurasun pamiarsa oge baraya anu aya di kota dulur-dulur simkuring nu aya di lembur kumaha waktosna danget ayeuna mugia urang masih keneh nampi berkah Gusti anu sampurna. Pendak deui ngalangkungan program Gentra Kahuripan hiji program anu nungtun kehidupan urang numutkeun iman Kristiani. Sapertos biasa danget ayeuna aya simkuring Deni disarangan ku Kang Jo. Kang Jo oge narasumber anu luar biasa aya Kang Adang sampurasun Kang Adang. Rampes. Aya Teteh Rida sampurasun Teteh. Rampes. Tah anu sejadi guarnya eta. Nah, ieu si sindiranna kieu ye. Kang Maman meser calana. Bahana teh tina sutra. Sae. Paguneman danget ayeuna roh suci teh Allah nyalira. Tah. Patali sareng eta bade tumaros Kang Adang ye. Mohon mangga-mangga. Seueur keneh sababaraha jalmi anu masih keneh bingung Leres. nalika nampi hiji perkawis soal hal sifatna teologisnya. Mohon. Tritunggal, Leres pisan. Trinitas, Leres. ongkoh tilu tapi hiji. Ongkoh hiji nah aya tilu. Leres. Bingung. Mohon. Kumargi kitu manawi danget ayeuna ieu. Aya pamirsa anu nuju ngalaman pasoalan nu sami. Tah ieu waleranana kumaha Kang? Hayu tangtos abdi secara pribadi moal nyekapan kangge ngajelaskeun secara sampurna perkawis eta. Margi ieu mah salah sawios rusiah iman. Namun dumasar pangandika Gusti aya ciciren anu ku urang tiasa dicanaknya pangartosanana katerangan anu diwidian ku Gusti dipibanda ku urang perkawis rusiah ieu. Hayu urang tinggal dasarna nu kahiji nyaeta tina Ulangan genep atanapi pamindo genep ayat anu kaopat. Kitab Pamindo pasal nu kagenep dina ayatna anu kaopat. Anu kieu unggalna pangandika pangeran. Kanyahokeun urang Israel nya pangeran ngan pangeran anu jadi Allah urang teh. Nya pangeran ngan pangeran hartosna teu aya nu sadengs. Mung hiji-hijina. Tunggal. Saur pangandika Gusti hartosna Tritunggal anu ku urang diyakini gitu nya umang bahasa Indonesia mah sanes hartosna urang yakin kana tilu Allah. Sakumaha seueur pangemut nu sanes anu nyangem atuh upami kitu mah aya tilu Allah. Upami tilu Allah mah sanes Allah. Margi nya Allah aya tilu sanes. Numutkeun Ulangan genep ayat 4 mung hiji-hijina. Ngan eta-etana. Sakali deui punten pangaoskeun supados eces teges mohon. Pamindo genep ayat anu kaopat nu kieu ungeulna. Kanyahokeun urang Israel nya pangeran anu jadi Allah urang teh. Dina bahasa Indonesia mah Allah itu esa. Dina bahasa Sunda teu disangemkeun esana sapertos kitu. Mangga tiasa ditinggal dina bahasa Indonesia ayat anu sami nyaeta Pamindo atanapi Ulangan genep ayat 4 disangemkeun Allah kita itu esa. Hiji. Janten lepat upami nyangemkeun tilu Allah. Lepat. Ieu mah hiji Allah nyaeta sanes tilu Allah. Ya leres-leres hiji Allah namun tilu pribadi. Salajengna dina Yohanes pasal anu ka-14 ayat 16 sareng 17 punten pangaoskeun. Ieu pangandika Gusti kami rek nyuhunkeun ka Rama sarta Rama bakal maparin ka marane hiji panulung sejen anu bakal nyarengan ka marane salalawasna. Ayat hiji deui. Eta panulung teh nyaeta Roh Allah anu bakal nganyatakeun hal Allah nurutkeun anu saestuna. Eta roh kudunya mah moal katarima sabab dunya mah ka eta teh teu nenjoeun teu nyahoeun. Ari maraneh mah nyaraho sabab anjeunna aya di maraneh ngancik di diri marane. Tah
Urang tiasa ninggal yen kecap pamungkas dunya mah moal nyahoeun moal nenjoeun. Ieu teh buktos sanes aya 3 namung aya hiji. Dumasar kana kayakinan anu teu tiasa di luar keyakinan nu ieu nyaeta dilebet Gusti Yesus, moal aya anu wanoh ka Roh Suci. Moal ninggal moal nyaho saurna. Hiji-hijina anu terang ka Roh Suci nyaeta jalmi-jalmi anu dilebet Gusti Yesus. Tadi disangemkeun atanapi dina pedaran nu kalangkung disangemkeun yen anu tiasa wanoh ka Gusti Allah teh mung ngalangkungan padamelan Roh Suci. Nah, janten ieu istimewana sanes hiji pribadi atanapi nyamar janten ngagaduhan pameunteun tanapi ngangge topeng aya 3 sanes. Cloning misalnya. Cloning sanes. Namun hiji hakikat 3 pribadi. Allah Rama, Putra, sareng Roh Suci. Roh Suci henteu aya jalmi nu tiasa terang upami henteu nampi kana naon anu janten pangorbanan Putra. Ngalangkungan percanten ka Gusti Yesus urang tiasa dilinggihan ku Roh Suci. Urang dikawasaan ku Roh Suci, urang diauban ku Roh Suci. Teu ngalangkungan eta teu tiasa. Margi ieu sapertos rarancang Gusti anu tos ditangtoskeun ti dituna. Rama mika deudeuh mika asih manusa. Kumaha carana ngutus atanapi ngalungsurkeun putrana. Midamel padamelana dugi ka rengse. Rengse eta jalmi kedah percanten kana naon nu dipidamelna. Upami percanten Roh Suci diutus ka jalmi-jalmi nu percanten eta ngauban ngawasaan hirupna. Janten leres ti dieu Roh Suci teh hiji roh anu hakikatna sami namung pribadina benten sareng Rama Putra. Roh Suci ge kagungan pribadi. Itu mari kitu dina pedaran satu acana tiasa raheut mana. Midamel anu sifatna padamelan khusus anjeunna gitu. Sapertos ngawuruh kitu nya. Nuntun jalma kana bebeneran sareng sagala rupi. Malihan dipedar perkawis buah-buahna, cicirena. Upami leres aya Roh Suci di hiji pribadi katinggal atuh. Aya cicirena, aya buahna. Lir ibarat cenah buah murag moal tebih di tangkalna. Sakumaha tangkalna nya kitu oge buahna pasti caket cenah. Bade terang kana tangkal mah tinggal we buahna. Kitu. Kita salajengna punten pangaoskeun dina 2 Korinta 13 ayat 13. Ku ablinya di awasnya 2 Korinta 13 ayat 13. Mugi-mugi aranjeun ginanjar sih kurnia Gusti Yesus Kristus. Ginanjar asihing Allah diaping ku Roh Suci. 3 pribadi disebat. Allah, Kristus, Roh Suci. 3 anana disebat. Sahakekat Allah sami-sami mibanda fungsi peran sewang-sewangan namun ieu mintonkeun pribadina. Tangtos berkah ti Gusti Allah, berkah ngalangkungan Gusti Yesus Kristus, kitu oge berkah ti Roh Suci. Sami-sami mibanda panta-panta aya perana sewang-sewangan. Namung tiluanana janten diangge janten anu ngaberkahan. Hartosna upami henteu sami mah sadarajat moal diangge. Saparantos ieu salajengna itu saterasna ieu pasti kitu kalimatna. Sanes ngangge anu mintonkeun kasajajaran. Sapertos kitu. Tah dugi ka dinya perkawis sangkian atanapi seueur pangemut anu bingung teh. Tadi mah patrosan anu bingung teh memang nah hiji janten tilu janten hiji kan eces pisan pami ningal dina waleran teologis nanya. Upami misalkan orang ilustrasi na dina kahirupan sadi dinten eta sabtos kumaha pamisan prak-prakana kita dina. Nah aya contona kitu Supados gampil ka emut kitu gitunya ieu mah umpamana. Saleresna mah memang sesah pami bade ngajelaskeun
keberadaan Gusti secara sampurna teu sampurna. Laras. Ilustrasi anu dianggo ge memang tekawates pisan. Margi Mohon. sang pencipta mah teu tiasa dibandingkeun sareng Sareng ciptaan. Mung imah kanggo urang biasa gampil naon namina teh ngartos gitu. Ai abdi mah percanten. Anu tiasa nampi karena bebeneran ieu teh mung saukur jalmi anu ngancik roh suci. Terus kaancikan roh suci. Muhun janten da kumargi dijelaskeun ku kata-kata ti jalmi mah terbatas pisan. Moalnya kapan ya? Moalnya kapan? Kedah ngalaman nyalira ku anjeun. Janten tiasa ieu teh geuningan Gusti nu disembah ku urang teh gaduh 3 pribadi sanes. Ayat 3. Sanes. Abah abdi mah kantos kieu atuh waktos kuliah. Abdi teh kantos kieu ku rerencangan teh. Ih Rida. Tuhan maneh mah ayat 3 nya. Ai abdi teh dengan eta mah memang teu acan sungguh-sungguh. Wanoh ka Gusti teh. Kuat ka bade bendu atuh abdi. Maknya Tuhan abdi teh aya 3 piraku atuh da Tuhan abdi mah esa. Namun kumaha ngajelaskeunana ka rerencangan teh. Tah panginten dina interaksi sadedinten sareng jalmi-jalmi anu basajan biasa nya kedah aya ilustrasi anu pantes panginten anu merenah anu tiasa kahartos anu gampil sok sanajan itu henteu patos sampurnanya jero gitu nya panginten abah urang ieu we atuh ilustrasina tinu cai we atuh nya cai teh tiasa kagungan 3 wujudnya. 3 wujud. Aya padat, aya cair, gas. Cai anu padat naon teh? Eta pan es, es batu, es balok, es lilin. Anu cairna mah cai biasa sapertos ieu nu urang dileueut. Tapi pan paminguap mah janten gas eta teh. Ilustrasi eta tiasa ngabantos kanggo jalmi anu hoyong uningan langkung waspaos deui, langkung jero deui tina keberadaan eksistensi Allah urang teh tiasa nganggo ilustrasi eta. Memang seueur ilustrasi nu sanes oge sih. Panon poe tiasa teh. Panon poe mangga tapi sami oge nya Kang Adam teu sampurna upami ngagambarkeun keberadaan sareng hakikat Gusti mah. Kitu oge diri urang gitu ya. Mun tiasanya pami nya salira urang. Salira urang aya ragana, aya rohna, aya jiwana. Kan utun teu misah-misah. Namina sami. Abadeni teu tiasa dipisahkeun. Mun panon poe mah aya wujudna, aya cahayana, aya panasna. Leres ieu, leres. Mun kieu abdi ngartos. Oh, sae atuh pami kitu mah. Tilu teh hijinya. Gampil. Upami tubuhan. Tutuwuhan mah aya batangna panginten, aya akarna, aya daunna. Moal misah-misah. Tapi hiji. Leres. Tangkal jeruk tetap tangkal jeruknya. Sanes tangkal jeruk dahana mah tangkal daun gedang. Ya upami misalkan aya non patrosan kitunya orang diteruskeun ka masyarakat. Kadang-kadang mental dan teu ngartos kitu teh maksudna kumaha hiji tapi tilu tapi hiji gitu kan ditolak gitu kan. Kumaha maksudna kumaha gitu teh. Aya abdi mah sering da menghadapi anu sapertos kitu teh malian mah kantos diseuselan. Diseuselan abdi teh naha burido mah urang Sunda teh percanten ka Gusti anu 3. Aya abdi teh bade ngaguarkeun nya bade ngajelaskeun tapi abdi naros deui ka anjeunna teh. Aya bapa teh hoyong uningan leres-leres. Atanapi bapa teh emosi kitu hoyong ngamurakeun panginten kana kapercantenan abdi. Upami bade diskusi mah mangga atuh mung ulah emosi. Tah sering ka kitu teh Abah Deni abdi teh mendakan jalmi nu sapertos kitu. Janten ijit nya digali abdi teh urang Kristen. Gustina aya 3. Sawios da abdi mah mung janten saksi Gusti Yesus anu mika asih ka abdi. Da anjeunna mah teu uningan. Kadang ngalaman heula, lembe ngartos. Sareng eta da upami misalkan urang mung nyaksengan kitu da Roh Suci teh moal
moal cicing ya Moal. pasti Barang damel. barang damel ngabukakeun hate maranehanana Leres. pikiranana supados pangertosan itu kabuka. Da upami teori manusia mah da memang sesahnya Kang Adang kanggo ngayakinkeun gitu. Yen ieu teh Gusti urang anu saleres-leresna. Sapertos nu tadi diguarkeun di Ulangan pasal genep teh ayat 4. Da eta mah kedah Roh Suci anu midamel jami gitu nu tiasa ngayakinkeun. Upami perkataan manusia mah memang terbatasnya Kang Adang gitu Abah. Aduh nuhun pisan deh. Abdi mah da di sisileun teh sok sering Bah. Asa wios we abdi mah mung saksina Gusti. Sawios we lah. Kang Adang. Nah ayat dina kitab suci anu nyoko kana hal ieu. Laras kumaha sikap urang mangsa urang nyobi ngajelaskeun keyakinan urang lajeng urang teh ditolak kedah kumaha numutkeun pangandika Gusti ai numutkeun sacara pribadi mah tadi tos diwakilan. Satea acan lebet kana pangandika Gusti abdi janten rada ka ieu ku naon didugikeun ku Teh Rida mohon. Heran ka jami kitu nya. Saleresna di dunya ieu upami patali sareng barang gitu barang naon wae. Nah hiji barang teh leres-leres hiji. Henteu. Unggal barang aya unsur-unsur nu sanesna. Nu pangalitna saurna dugi kadanget ayeuna disanggempkeun namina atom. Bener ros deui. Ai atom teh hiji. Henteu oge. Aya kulit atom, aya inti atom, sanes hiji oge. Nu kitu tiasa ditampi. Tapi perkawis Gusti anu nyarios yen hiji hakikat tilu pribadi, nah urang teu keur sanampi. Heran abdi. Tapi hayu urang rajengkeun ka dieu. Mudah-mudahan urang mah gaduh naon hikmah ti Gusti. Patali sareng anu nolak kana penjelasan urang, urang tinggal dina 2 Timotius 2 ayatna anu ka-24 dugi ka 25. Ku abdi diaoskeun nya kangge urang sadaya. Abdina Gusti mah ulah pasea. Ka itu ka ieu kudu someah, ngajar kudu bager jeung sabar. Mun menerkeun kasalahan lawan kudu leuleuy. Sugan bae lawan teh ku Allah dikersakeun tobat daek narima kayaktian. Leuleuy. Wios. Cocok teh Wios kedah sabar. Ya sikap urang kedah teras. Ngayakini atanapi urang gaduh kayakinan kana naon bebeneran pangandika Gusti. Namun upami urang ditaros cumarios perkawis ieu lajeng aya jami anu dugikeun ka ambek malihan malik awon ka urang nya wios. Da tugas urang mah mung ngajelaskeun sakaterang sakumaha anu ku Gusti parantos didugikeun. Salangkungna rusiah Gusti. Upami hoyong terang mah urang pungkas kieu we sok atuh percanten ka Gusti Yesus engke dijentrekeun di sawarga tah supados teu panasaran upami henteu kitu mah engke mal terang-terang nah kitu we. Nah salajengna ieu naon deui sikap urang ulah eureun urang teh dipanggil supados janten saksi dina hiji Petrus 3 ayat 15 disanggempkeun kieu. Abdi diaoskeun deui kangge urang sadayana, anggur masing sumujud ka Gusti, Gusti teh pika ajerih. Lamun aya anu menta katerangan perkara nu jadi pangharpan aranjeun, iraha ge jawab sing bener. Janten urang ulah kacandakeun. Jawab iraha wae ge di mana wae, ieu tugas urang ngawaler. Janten saksi patali sareng ngartos teu ngartos masaleresna eta padamelan Roh Suci. Margi aya pangandika Gusti anu nyangemkeun moal aya nu sumping karama lamun henteu dicandak atanapi ditarik ku rama nyalira. Leres. Janten ieu uih deui ka padamelan sanes margi urang atuh meureunnan manawi aya jalmi lajeng ngaraos puas ku kamampuh urang ngajelaskeun patali sareng iman. Tiasa janten urang teh jumawa. Tuh menang urang ngajelaskeun si eta jadi ngarti. Supados teu kitu rupina ieu rahasia Gusti. Keun anjeunna tepang sareng Gusti nyalira sanes margi urang.
Ieu kawasa ti Roh Suci anu leres-leres kedah ku anjeunna kaalaman. Tadi disangemkeun kedah ngalaman nemeh ngartos. Da guru anu saena mah cenah pangalaman. Sanes mung hafalan atanapi emutan. Pangalaman teh guru nu saya mah. Tah kitu numutkeun pangandika Gusti mah. Hatur nuhun pisan Kang Adang. Teu nu salajengna ye wih deui ka Teh Rida ye. Sate acan dipungkas Teh Rida. Nalika dina kahirupan urang kadang sok meryogikeun hiji bukti cenah. Kumaha ngabuktikeunana perkawis definisi kahirupan ieu patali sareng jejer tadi. Yen jalmi teh memang meryogikeun oge definisi supados anjeunna teu salah ngalengkah. Tah kumaha dina prak-prakanana Teh Rida? Ai sur abdi mah kedah sapertos tadi pan kedah ngalaman heula ku anjeun. Bukti kahirupanana. Ya muhun tina kahirupan katingali katawis. Kumaha dina laku lampahna. Urang makan saksen janten alat hungkul, alat kanggo kamuliaan Gusti. Muhun carioskeun we naon tos dipidamel dina hirup urang. Kumaha urang teh milampah kahirupan teh. Nalika urang tos kaancikan Roh Suci teh. Muhun. Ngobrol jeung anjeunna. Muhun nyaksengkeun. Masihan buktos tadi. Masihan buktos. Ye abdi teh tos percanteun ka Gusti Yesus. Kahirupan abdi teh robih ieu teh. Sapertos kieu anu tadina teu aya pangharepan, ayeuna mah aya pangharepan teh. Jelas komo dipangjejer ku ieu nya Alkitab ayat-ayat pangandika Gusti janten aya kapercantenan anu pageuh panceg kitu kana kayakinan abdi pangikut Gusti Yesus. Hatur nuhun Teh Rida. Ieu Kang Adang. Nuhun. Patali sareng naon rupi katerangan tadi ti Teh Rida oge katerangan nu sateu acana kamandang ti Kang Adang. Manawi tiasa dicindakeun ya kanggo urang sadaya. Mohon tangtos tina paguneman urang tina pangandika Gusti urang tiasa nyanak saripatina kitu nya. Aya 2 saripatina nyaeta nu kahiji Gusti Allah anu murbeng alam anu nyiptakeun alam dunya ieu ngawujud atanapi tiasa dipikawanoh ku urang ngalangkungan 3 pribadi. Nyaeta Allah Rama ku anjeun Gusti Yesus Kristus sareng Roh Suci. Eta nu kahiji. Tiluanana kedah diperlakukeun upami ngangge bahasa Indonesia mah sami teu tiasa dibentenkeun. Urang ajrih ka Allah Rama, henteu ajrih ka Gusti Yesus, nguciwakeun Roh Suci teu tiasa. Tiluanana kedah sami margi sahakekat nyaeta Gusti Allah ku anjeun. Eta anu kahiji. Anu kadua nyaeta patali sareng Gusti Allah Gusti Yesus sareng Roh Suci teh henteu tebih. Tong ham-ham tong hariwang mangsa-mangsa urang kedah janten saksi perkawis hal ieu urang kedah yakin. Yohanes 14 ayat 18, Rum 8 ayat 14 nyangemkeun Gusti baris nyarengan. Salawasna Gusti nyarengan. Janten ulah cangcaya teras janten saksi sok sanaos ditolak. Jadi aya cariosan. Sok sanaos seueur jalmi anu teu ngartos. Datang tos moal ngartos upami teu percanten heula ka Gusti Yesus mah. Sakitu kacindekanna. Luar biasa. Aduh, Kang Jo. Janten saksi sanaos ditolak oge. Tah eta. Atur nuhun Teh Rida ieu. Naon rupi kamandangna atuh sekali deui ge ka Kang Adang. Sami-sami. Katampi pisan. Tah, pamirsa, kitu naon rupi paguneman urang dina danget ayeuna mugia tontonan ieu sing jadi tuntunan anu baris nuyun kahirupan urang disarangan ku Allah Rama Putra jeung Roh Suci. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngabarokahan. Cag.